Ibu sanes Allah mah gampangeun kun payakun rek ngabeungharkeun urang teh gampangeun ngan urang geus siap teu. Ibu tadi saat acan angkat di jalan bade angkat ke masjid aya nu masan artos 5 juta bade angkat ke masjid mah udah balik deui ka ditu karek dibere 5 juta komo lamun dibere 5 miliar geus we moal salat meureun komo teh karek dipasan ku Allah teh tiasa naon gaduh artos 5 juta entos ngaganggu kana naon kana aktivitas ngaji mata urang teh mun teh mah urang tos siap nampina rizki pamasan ti Gusti Allah siap nampi pamasan ti Gusti Allah jika para alim ulama jangan waliullah panseur waliullah anu belenghar tapi kabeunghar teh jang batur masihan ka batur Wan Syekh Abdul Qadir Jalil tepikeun meser tanah di Mesir bikin kain masih kene aya tanah nate dipasikeun ka fakir miskin tanah wakaf yang fakir miskin di Mesir masih kene aya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani teh eta kabeungharana jang batur Abuhasan Asadiri bikin kabeungharana teh naon jang fakir miskin sadana jang batur eta janten aranjeunna mah dipasihan harta teh teu ngaleungitkeun imanna anggar bae ibadah. Tapi lamun urang dipasihan harta ku Allah, da cantang kuda ibadah. Eureun ibadah ge. Capek ngitung duit we wah poe teh. Haban we ngitung duit, isuk-isuk ngitung duit, sore ngitung duit, haban da si leungit teh duit teh. Leungit teh 50.000, leungit ayeuna biak kadaek. Pan urang mah ayeuna gaduh atos aya 50.000 CF, teu masalah. Isuk aya deui. Tapi aya jalmi nu gaduh artos 1 miliar ku koret-koretna leungit 100.000 da bingung ka mana eta duit 100.000 eueuh ditu beratan koretna. Dan numbawi dinya dina ijabah doa teh sapartos kitu ti Allah teh. Allah teh gampangeun ngan urang tos siap teh acan. Da ijabah mah kae payurid Allah mah nyaah ka urang bisi leungit iman urang. Matak dipasihan teh nikmat ageung heula ijabah doa teh. Sanes nikmat alit dan nikmat rezeki mah eta mah alit dan nikmat gaduh atos mah alit nikmat gaduh pangkat mah alit nikmat nu ageung teh mana nikmat gaduh iman dibere iman da mentana marasan mah urang teu menta rezeki teu menang teu menta hayang getol ka masjid teu daek sumpah teu tapi na ujug-ujug getol ka masjid we da marentana bada rezeki atuh teh ujug getol salat berjamaah, ujug getol ka pangaosan, ujug getol ngalaksanakeun salat tua, dami tah mah lain eta, lain hayang eta. Hayang rezeki ngan kalau dibere imana getol we ka masjid. Di mana tos getol terus istiqomah. Keke ku Allah min haizulayah tasib bakal dipasikeun Gusti Allah. Di mana dipasikeun iman urang moal kagoda. Angger we ibadah.